sayang ya. Iya. Assalamualaikum. Kumaha? Mohon menuju di bumi. Neng di mana? Iya. Aya mah keur biasa mah biasa, wes telan biasa. Oh, sahur saha. Age osok salat, zikir, naon-naon ka masjid ngaos. Ngan teu rajin teh namutan MBK tara. Nya sok laras. Nya antosan sagenap didinya nya. Ka dinya enak. Mohon. Waalaikumsalam. Boga kabogoh awewe geulis jeung soleha. Tapi setelan kayaan kieu mung narima kudu robah we make kopiah, make samping, make koko. Halah. Demi cinta tapi bray ah. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan cinga jodoh jeung si Neng anu solehah. Amin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. 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 Punya anu rame menit dong. Ya, sekarang bagus. Ya sih, som tinggal itu ayo mana? Ada seperti itu ya. Ayam sama semua pasti. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Mana Baji? Jom, ada jom. Astagfirullahaladzim. Di mana mana? Astagfirullahaladzim. Kali sekarang. Jom nih kamar jom. Astagfirullahaladzim. Sehat? Alhamdulillah. Kemana Pak Ji? Karena raon iya marane. Seviawe ngadaul. Tersangka urang mana Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lain cik urang kalau kakararieu hirup teh kudu aleling. Ayeuna dunia teh geus kolot. Mohon. Dek maju ke akhir zaman. Kalau kakarari itu pagawean teh lain eling mah budak. Oh, eta dunia teh geus kolot. Maju ke akhir zaman. Sok kararin sap jeung poe Jumaah kakak nyorong HP. Pani kopi mah geus ya gitu. Jeung ngabejaan teh kamararane ayeuna tong ulin di sisi jalan. Loba pimaksiatkeun pidosaeun di sisi jalan mah. Mending oge di imah ayeuna mah. Ayo rek nuturkeun urang. Kemana? Mending ge urang ngaji, ngaos di imah mah zikir. Duh era euy batur mah geus hijrah euy. Alhamdulillah. Mah kieu nih. Juga mon. Ngali. Tinggal ya tuh. Oh, mana? Halus. Wow. Ya, anak di Pareman urang mah. Percaya. Pareman, ya, kayak itu aja. Assalamualaikum. Jom. Kunaon sih com ngomong teh hijrah. Wah, paling gagal hijrah. Parah. Baba naik euy. Kau tuh teh. Ayo. Oh bener kan? Ayo. Oh, udah berenya. Mana beremo? Emang ini ngumpul lagi. Ayo, jadi kom balik. Aman. Ada ya. Ya euy. Lalauna numpangna. Kapanggiheun. Minang. Yo. Ayo. Setuju. Ayo atuh. Aman. Andre, bisa dicairin kayaknya? Cairan? Iya. Oh, ayo. Gas. Pakai seorang nih kan? Celak orang teleponan lah tuh.
Nuju di mana kene? Enggak di atasnya. Ayeuna kan jadwal pencairan. Oh, gitu mohon. Nuju di jalan mangga atuh sok diantos pisan. Da ieu namanya aya saorang ieu teh. Monya tong laminya. Mun ieu abi rada padat jadwalnya ya. Bade kana sanes deui abi. Mohon sok diantos mangga sok. Karena mana encom didinya? Lur. Udah kerjikir biasa. Ya kemarin mana? Coba alasan pisan cau ngomong ini tadi makanan. Punten ya makanya 18 plus. Punten barangkali mah kepada Asik ya lo. di Angin wae sih makanan kalau bilang sendiri dibilang saja. Mohon banget sepada ke nyangkolong tinggal waktu orang kawitan we acaranya. Oh malah Saya benar we hijrah. yang kita baik dan normal butuh. Iya. Itu so munafik. Punten saat di kawitan dia baiknya rada dirapikan tadi. Mangga serta katinganna enakeun gitu. Saturun. Disakeun di duaan-duaan. Disapnan. Sapol. Jauh dan terus mah katinganna. Kak. Kumaha Bapak dinten ayeuna sarehat? Alhamdulillah sehat. Kumargi ieu nasabah enggal sadayana panjenengan. Peryogi dijelaskeun batas uninga sadayana. Ya, sareng tata carana. Mungkin saat tadi ditaca di jalan deh dan tadi Normal dah butuh aja. apa eling umat teh Oke, Eli. oh bener Uninga sadayana. Bentar. Bentar Kak. ada sama lajeng Nah, akhirnya orang kawitan apa kumargi ya makan nasabana pabagai sungkul Mohon. orang namanya nek Bang Sila. bang sila Apa pun lagi Bang Emo? Tapi eta makanya istri emok mau nginter. Enggak kok. Oh benar Bang Silanya. Oh. Yalah, tenang kan. Keluar selesai. oke yang penting mah cair lagi Punten mungkin di ieu seorang-seorangna nami seorang-seorangna sudah 11. Oh, mah praktek eta ieu kena diemut ya di segera uninga sadayana Mohon. peraturan anu aya di dieu gitu. Saya ieu peraturan dibacakeun ku sadayana. Mangga supados uninga ka sadayana. Mohon. Ku abdi pangitan diaoskeun heula sumpah Bang Silana. Oke, pangitan para mitra sadayana kantun diulang ku para mitra sadayana. mangga bang siap Sekali awam, cuy. Sekali awam. yoi masalah bang Sekali awam. Entah satu entah satu abdi beda maca ieu. jauh yoi men Sumpah Bang Sila. sumpah bang sila Satu. Harus membayar tepat waktu. harus membayar tepat waktu tadi Dua. Di setiap pembayaran Di setiap pembayaran orang yang bersangkutan harus ada. orang yang bersangkutan harus ada Tiga. maneh tiga Bila salah seorang tidak sanggup membayar, bila salah seorang tidak sanggup membayar, harus udunan. harus urutan enggak kebenarannya di situ deh guys Empat. empat. Bila nasabah tidak sanggup membayar, Bila mana nasabah tidak sanggup membayar, siap-siap dibawa ke ranah hukum. siap-siap dibawa ke ranah hukum. Silakan. Anu terakhir, anu pamungkas panginten. mun Jadi 5. 5. Membayar tidak boleh dengan uang mainan, apalagi uang monopoli. Membayar tidak boleh dengan uang mainan, apalagi uang monopoli. Sakitu pangitan sumpah Bang Sila. 5 Kang? Mohon 5. Aduh. jempe atuh Untuk. Sok. Ayeuna pangitan kantun pencairan di kawitan teh payun wae kitu. nya Iyalah. Kela ieu anu anu teh payun sepada 100. bisa wae milih tempat teh Jeung lapar, jeung Sareng saya namina ya. oboe aing ge ya Bapak Uju.
Badai sabarang aja guna 8 juta. 8 juta. Nyanak KTP nak. Nyana. Ya iya. Katanya terakhir KTP nak. Iya. 8 kan pencairan namanya. 8 juta. Tulis meri. Oh, meureun. Wah, paling ini modal. Tapi dia datang lah. Ayam. Apa kalau mah ayam keur pigaweun. Mana emang jangan naon mani? Tulis yang letih-letih. Orang saya itu. Siapa terhalu rantai itu. Salah ini bapak namanya ngaranna di Pas merah udah. Ngaran asli. badai sabarang aja guna. Itu gitu lah. 2000. Ah, Tapi naon keur meuli es bonbon. TRC 2000 mah. Gimana 50-nya TRC? Biasa tuh. Mohon itu 50. Ih, ngaran ya kawe. Itu bener itu. Bener. Itu bentuk anak kantor cakang saya itu namanya itu. Abi teh ucuk. Ucuk. Mohon bebas sakit teh 10.000 we. Alah nah meni ini 10.000. Ay, mana eta 20 atuh. Kan meuli emes. Kan meuli emes. saha? Apa orang itu kurang emes. Mes. Tapi aya 10.000 aya. Ucuk 10.000. Ayo. Itu sareng saya itu. Abi, Mohon. can. Badai sabarang aja kan. Abi, ngajengkeun teh pada 2 juta, Kang. Paling Naon 2 juta teuing. Aing ngajeng kemaslahatan umat yang beli sajadah. Oh, kumarga saya pun atas tah mau ngai 1 juta itu kumaha? Sabelaheun. Baiklah teu naon. Sajadana sabelah. Oh, mungkin sapotongnya sajadahna. Aduh. Baiklah. Iya bener di etang teh. Kang, tapi Kang. Mohon. Baik yang nginjem kamera jeung kurang lah. Oke. Bodoh teuing atuh da meakeun cenah. Atas bang kita sadayana. Atas. Yuk, punten bukti di awas deui. Ya awas deui. Silana mohon. Kita sadayana. Oke. Ustaz ame rada percaya Ustaz mah. Tah gitu. Oh, jauh dari eta Kang. Aduh, idhar teh ning jadi jelas. Anu make kol-kolah. Jangan pela tuh. Nah, eta Kang. Mohon sok atuh jeung duit ieu teh. Nah, yuk abi. Sudah jadwal. Siapa berak? Oh, besok disebutkeun atuh. Yuk. Besok. Perjanjian Bang Sila. Perjanjian Bang Sila. 1. Kami berjanji Kami berjanji bila kami tidak membayar, bila kami tidak membayar, kami akan bebelecetan. kami akan bebelecetan. Nah, isi kemana karep ieu? Ada satu gitu sumpah nanti. Ah, gua di jieunan beureun eta mah. 2. Kami berjanji Kami berjanji bila kami tidak bisa membayar, tidak bisa membayar, kami akan menjual panci. kami akan menjual panci. Gua jual panci. Baik, tapi kendala sama. Ada panci. 3. Kami berjanji kami tidak bisa membayar, kami akan silitudingkeun. Aku bingung lagi sih itu dingin beureun. 4. 4. Kami berjanji bila kami tidak bisa membayar, kami siap-siap dibawa ke ramah hiburan. Ah, geher salah mikir. Banyak karena hiburan. Ingat kan diberi main eta. Aduh, waktu ke rumah tiket 5. Bila kami tidak bisa membayar, kami akan useless. kemana mereka? Gitu mah. Ayah hiji Lapor. Atas bang tanya, mau 5 tanya. Hiji deui Kang. Nah, ada yang 5 tadi mah. Hiji deui. Nah, ini bener. Terakhir non. Nya pabeoskeun nya. 6. Kulantaran ieu geus murid. Kulantaran ieu geus murid. Betul geus kekerebekan. Mendingan bubarkeun we. Kemarin atuh ieu ngabur itu urang atuh ieu mah aing mah. Ora gali mah.